lain aing mah teu ngarti pisan nya ku jelema anu ngaharujat Padedi nya aing mah bingung aing mah kunaon ngan Padedi wungkul anu dihujat gitunya aing bingung bari jeung aya kanyataan di bidang digawe. Aduh aing mah sok lalieur jeung eta anu ngahujat di kalangan rakyat leutik nepikeun ka kalangan nu laluhur. Aing mah araraneh nya aing mah teu kapikir gitulah. Aing sekolah rendahan gitunya aing lulusan SD aing tapi teu kapikir ku aing eta masalah kapamimpinan aing mah nya anu ngaharujat gitu jelema anu ngaharujat apa kumaha teh teu kapikir. Aya suga kecuali kieu anu ngaharujat teh sia bisa digawe anjing nya. Ari sia bisa digawe naon atuh koplok? Sia mah hiji cara ngopi ongkoh meureun jadina teh. Jadi lalieur. Di kalangan handap nepikeun kaluhur teh kabeh teh lalieur gara-gara sia tara ngaropi anjing. Sing balik lurah. Ari ngomong teh aing mah teu kaharti ku otak aing jujur we aing mah teu kaharti aing mah. Teuing kuno sejen mah nya ku aing mah teu kaharti pokona mah lah. Anu ngarujat teu baraleg mah gitu. Kecuali nu ngarareunaheun lah kaharti meureun ku aing nya. Kitu lah aing mah goblok.